Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyaeta materina babasan atawa ungkapan. Naon ari babasan? Babasan nyaeta susunan kecap nu artina teu sarua jeung arti sawajarna, tapi biasana geus kamafhum ku sarerea. Babasan kecap-kecapna marondok, biasana ngan ukur 2 kecap sarta ngandung harti kiasan atawa harti pinjeman. Babasan dalam bahasa Indonesia adalah ungkapan. Babasan dina bahasa Indonesia nyaeta ungkapan. Aya contoh gede hulu sarua hartina jeung sombong. Gede hulu di dieu lain ukurana sirah atawa hulu anu gede, tapi sikep tina jalma. Contoh-contoh kecap anu kaasup babasan: kahiji amis budi sarua jeung ramah, kadua ipis bibir sarua jeung cengeng, katilu berat birit sarua hartina jeung males, kaopat jauh ka bedug hartina kampungan, kalima apal cangkem apal di luar kepala. Contoh nu sejenna: adiku sarua jeung sombong, balik pikir insaf jeung taubat, amis daging nyata gampang sakit, hampang irit rajin bekerja atawa daekan, kandel beungeut tidak punya malu. Pancen rek ku hideuk teangan harti babasan di hadap ieu. Kahiji ambek ka kulit bawang, kadua modo ka totoloyo, katilu budak pololeho, kaopat dibejer beaskeun, kalima cilaka 12, kagenep awet rajet, katujuh awak sampayan, kadalapan atah kadol, kasalapan abong bibir teu dibungku abong letak di tulangan, kapuluh bongkong meongeun. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.